Halo guys, jadi rencanana hari ini teh mau beli LCD. Kita mau servis HP Vivo guys. Pokoknya tong di skip, hayu urang gaskeun selebeu. Pas dina jalan butut teh dimanfaatkeun we sebari hitut. Pas gujelaga jelug teh langsung we hitut supaya teu kadenge ku babaturan. Tah ti dieu teh ning jalanna teh salah guys, ai kaluhur mah ka arah Arab. Balik deui we. Salah info, salah alamat. Selebeu. Di tengah jalan beteng aku kukurubukan guys, kukurubukan brutal nih ngeguru we nyeok. Untung boga duit 2000, belikan kana roti demi perjalanan lancar. Oke, gaskeun selebeu. Perjalanan hampir kurang lebih 30 menit guys. Sekarang posisi ada di Cigombong, Caringin, Kabupaten Bogor. Eta teh dihareup teh ieu guys, tah Gajah Duduk ning meuni marontok patungna, tapi tah dihareupeun teh tol Bocimi. Orang Cicurug mah pasti nyaho meureun Cicurug Cigombong mah. Sebeak rano. Kan sekalian ya beli tumpeng kapok. Di saat teman aku lagi ngisi bensin, aku memutuskan buat lelempangan guys. Di depan tol Bocimi guys. Tuh, lihat ada mobil galon guys. Wah, hebat ya. Iya dong. Kita terus ngaprak dulu guys. Banget ge tika kieu guys, kita ngaprak terus sambil moyan. Di sisi jalan teh aku teh memutuskan buat nagog da cangkeun nih guys, lelempangan wae teh da lain muning meureunnan. Di dinya teh nagog we. Eta teh posisi teh dalam keadaan nahan hayang modal guys. Soalna tadi ti keur peuting ngadangan suuk teh ning. Di dinya teh nahan modal we sabari ngadagoan nu meuli bensin. Setelah sekian lama kita kulilingan, akhirnya nepi juga guys ke tempat buat beli LCD ya guys. Mantap selebeu. Di sini tikoro aku haus guys, meni ceket banget guys. Dikasih minum tapi tidak ada selangnya guys, tidak ada paralon. Ya udah aku tojosnya pakai kuku guys. Yang penting bolong. Oke, mantap selebeu. Setelah beres beli LCD-nya, kita pulang guys. Soalnya kan kalau di sini terus kita gak dikasih makan. Sekarang kita pulang dulu. Semoga LCD-nya bagus. Oke, mantap selebeu. Iya teh guys, tadi macet. Iya teh mobil naon sih meni loba kieu. Ari cek babaturan urang mah cenah ieu teh mobil anu keur ngabesan, anu nikahan teh nih guys. Maknya ngabesan kieu lamun mobil hareup mah oke lah, mantap. Cenah ieu pangantena cenah cek babaturan urang mah. Manya panganten naik mobil kitu, gak jelas. Tapi mantap selebeu.
Alhamdulillah guys, nepi oge ieu ka imah. Geus 2 jam bujur dina jok motor meni panas meni ieu naon teh paur burut lamun lila teuing naik motor teh. Pas geus nepi imah meni reuwas ieu babaturan urang keur ieu selebrasi udang peureum meni okos ieu aseupan nyungcung keren lah cek urang mah respect sih sakieu mah dina nyungcung nama keren. Ini mau nyervis HP naon dek? Pipo Vivo guys. Ngali ya HP Pipo. Vivo anu HP na rusak, anu LCD na ngajeblak, baterena beukah ka dieu lokasi Pasir Kalapa depan PT Eagle guys. Murah meriah. Insyaallah barokah. Insyaallah. Namun anu beruntung dapat tiket umroh gratis. Biaya masing-masing. Oke guys, cukup sekian vlog hari ini. Sekarang kita fokus nyervis dulu. Semoga pelanggan kita puas dengan hasil servisan kita. Kita akhiri dengan sinematik dulu guys. Mantap, selebeo.